Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. La tuzhir ulah ngadohirkeun anjeun asyama tata kana kabungahan li akhika karena menang balahi dulur anjeun. Payarhamahu maka mikawelas akhi Allah saha Allah Gusti Allah. Payarhamahu maka mikawelas ka ieu akhi sa Allah Gusti Allah. Waya betaliyaka jeung bakal nyoba Allah ka anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi. La yatamannayanna ulah ngarap-ngarap nyaan ulah ngarap-ngarap nyaan saha ahadukum salah sahiji aranjeun al mauta kana maut. Imam muhsinan boh jalma anu tukang migawe kaalusan. Fala allahu maka mudah-mudahan ieu ahad yazadadu eta tambah-tambah kaalusan ieu ahad. Wa imam musian jeung boh eta tukang migawe goreng. Fala allahu maka moga-moga ieu si ahad yasta'tibu eta tobat ieu ahad. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. La yatamayyana ulah ngarap-ngarap nyaan saha ahadukum salah sahiji aranjeun al mauta kana maut. Lidurrin karena kamadaratan nazala anu turun ieu dur bihi ka ieu ahad. Paingkana mangkalamun bukti labuda paingkana mangkalamun bukti ieu ahad teh labuda teu meunang henteu mutamanian eta ngarap-ngarap pal yakul maka ngucap ieu ahad Allahumma ya Allah ahyini ngahirup moga ngahirupkeun Gusti ka abdi maka natina salagi bukti naon al hayatu hirup khairon eta leuwih alus li pikeun abdi wa tawaffani jeung mugi mangamawatkeun Gusti ka abdi maka nat salagi bukti naon al wafatu maut khairon eta leuwih alus li pikeun abdi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al jamaatu golongan. La yukimu ulah ngahudangkeun sa rajulu hiji lalaki ar-rajula kalalaki deui min majlisihi tina tempat diukna ieu rajul sani. Sumaya jlisu tuluy diuk isi rajul awal fihi dina majlis. Walakin tatapina tafassahu kudu ngarenggangkeun aranjeun wa tawassau jeung kudu ngalegakeun aranjeun. Muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih. La yaqdiyanna ulah ngahukuman nyaan saha hakamun hakim bainasnaini di antara dua jalma wa huwa bari ieu si hakim teh godbanun eta anu keur bendu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. La aqla henteu aya akal kata debiri anu saperti akal anu dipake mikir wala waro'a jeung henteu aya apik kal kafi anu saperti nyegah tina haram wala hasaba jeung teu aya kamulyaan kahusnil khuluqi eta saperti alus akhlak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Abi Dzar katampi ti Abi Dzar. La yu'minu henteu sampurna iman saha ahadukum salah sahiji aranjeun hatta akuna sahingga yen aya kami ahabba eta leuwih dipikaresep ilaihi ku itu ahad min waladihi tinimang anakna ieu walad tinimang anakna ieu ahad wa walidihi jeung indung bapana ahad wa nasi jeung jalma-jalma ajmaina tegasna sakabehna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. La yatajalasu ulah ririungan na saha qaumun hiji kaum illa bil amanati angin kalawan amanah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Mukhlisu Imam Mukhlis an Marwan katampi ti Marwan. La takallifanna ulah meredih nyaan saha ahadun hiji jalma li dhaifihi kasemahna ieu ahad ma kana perkara layak diru anu henteu kawasa ieu dhaif alaihi kana ieu ma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. La yadkhulu mual asub ala jannata ka surga saha illa rahimun angin jalma anu welasan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bissawab.